Hanya dia, semua dia, hanya dia. Yang bari ngahibur diri nah bari nyanyi us-usan ada dan imah baik wal. Hanya dia, hanya dia. Aing ngenakan amat suara aing. Mana aing mainnya? Kuna naon di mahang dahar reng. Gawe di dieu cenah mah, diburi kitu. Mak. 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 Naon sih dia? Man, si dia babarawakan bae. Atuh aing mah udang es aing ka dapur una naon, Mak. Kan ngejo anjing dia. Aing hang dahar, Mak. Itu anjing dia ka dieu nya jagaan imah. Mak, aing nek nanya, Mak. Nanya naon dia? Nanya na ulah bari ngajeug kitu. Sebutan-sebutan jukut lumayan dia. Teh urang menang gajinya double pan bisa ngatu. Mak, kudu bae. Da mana dicabutan, Mak? Tah belah dinya tah. Aing hang dahar, Mak, buku mah. Dia geus sabutan jukut heula dia gampang dahar. Ya itu lah bari nyabutan jukut kang enaheun. Ya jangan dahar urang. Mak, Naon? hari bapak ka mana sih, Mak? Naon dengan bapak dia? Aing kangen, Mak, ka bapak, Mak. Kangen bapak dia getek kangeun ka dia. Bapak dia mah beuki abi kang. Eueuh meureun digondol janda kesrek. Mak, pohara amat kuat janda kesrek gitu, Mak. Bukan ada janda kesrek. Bapak dia mah kana janda kesrek ge daek bae puge. Kunan, Mak, bapak hayang kana janda kesrek, Mak. Atuh ku kapincut ku kesrek na meureun. Lain, atuh mah maloba tapak peloran ieu meureun. Aing mah alus dia can eueuh teh aing mah eueuh tapak tembakan. Bapak dia mah resep na kanu kalesrek teh meureun. Makana hayang kana janda kesrek. Magran mah aing hang dahar, Mak. Ca dia kadu nyokot ngahutang lah ka warung kadu nyokot mie beh hiji kadu. Usaha Ka warung atuh kadu. hiji bae. Tah nyokot mie hiji. Yang dia nyatu doang, dia emang nyatu tadi di imah ieu. Bener mahnya? Wah laba-laba dah hiji bae. Heeh. Loba-loba ku yang ditekrek. Dahar aing, Mak. Nyatu be nyatu dia mah hidupna. Si Utem gitu amatnya karena aing sampai-sampai aing gitu waktu gitu apa aing kurang naon gitunya oh si aing kurang apa aing kurang cantik kurang bohai kurang gede deh tapi mau dipikir-pikir mah oh sih aing kurang ya bener tesinya si Utem yang si Ulis bobogohan apa aku ini tanya baik gitunya karena si Ulis pang aing jelas gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben amat ka dia aya perlu naon? Aya anu ndek diomongkeun ku mamay. Arek ngomong naon? Ieu badena harus mamay. Bener teh sih. Ulis bobogohan jeung si Utem. Ieu cek saha kami bobogohan ge jam teu. Si Kiwong keur kamari. Si Ulis bobogohan jeung si Utem. Ih bohong meureun si Kiwong mah. Berarti si Kiwong nu biang kerokna. Atuh meureun. Bro, mamay nakuin nuhun ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, aing ganteng ya lebatan dari Korea. Aku kain putih, dada irung mancung, beuh, di kang kumating kalpa-kalpa kan aing. Tapi kalau batang artis Korea aing teh, sate ge ya. Din hotel hotak aing teu ngarti. Istilah aing, bukan nama eta bae mah, punya hoaran nama. Aing karasa aman tak aing, ajak-ajak budak lah aing musik teh ya, aing. Bener tah. Nah dia jam mirip aing ieu badak. Dalam untuna ge, banget nanti yang menyenggorong ke labatan aing. Aslilah, gampang lain. Ih kembang barugus amat. Coba diambuan. Ih kok bote kotok ja kamari manteu.
Sebelah mananya iya bauna. Ih naon ce tadi handap teh kotak na pantesan bau. Ih, ya benar eta masih ulis. Waduh. Emang benar jodoh Mbak kamu mana? Calon kamu ke kami. Karena ini dinya. Ih calon kan calon kabogona ge lain. Tihakeun namun jodoh mapan. Bisa hati sulis mapan, bisa baik-baikeun ku Gusti Allah pan detik-detik pan. Bisa bogoh kana dase pan. Allah bisa baik kalian kerupuk ngomong nama. Sakit banget kami ganteng na alabatan limin leho. Disarwakeun jeung kaleng kerupuk deh guys. Geus lah ulah loba omong, mendingan tapang pindah ke tai kotok. Ja bau. Kakarak mindahkeun teh kotok. Mindahkeun teh ulis bae kana hapte dase atuh. Bisa. Geus lah ulah loba omong tah mendingan geura pindah ke tai kotok. Geus lah. Punten nu gelis. Aduh. Saya ke Malang. Aduh. Saya ke Malang. Ih, coba utik kotok iya. Sanya. Jadi ada se. Kunaon dia Ji? Oh, dia nu Malang aing. Tumbenan dia ngaku, biasa no tengah aku dia. Hampura Ji. Kesang aja ke Malang. Oh, lain dia nu Malang aing. Ngomong-ngomong ibu ti kotok amat. Apa ti kotaknya? Ngising. Tapi Kotok beneran ngising di luhur. oh, dia tadi tengah aku Malang aing. Kuari dia ngaku Malang aing. Nyebuti kotok dia iyo. Tah, dia tah. Tah, dia. Bau tah, bau. Ya pahit Ji. Tuh, tah, dia. Dia bau tah. Bau. Tai kotok dari yang pakai kaulin. Nah, di kotok. Arab jadah doang dia Malang di kotok. Naik dia. Hendak balik jah hujan. Hampura Ji aingnya hampura ya. Hampura. Cuma hajaun. Hampura bu aing hampuranya. Bau gak aing? Yun ba ayam mina ya. Lapar aing. Yang dahar. Di kebenaran amat. Nasi utem. Samperkeun ku aing. Teh, Ya, tang utang mie ku emak teh. ayam minaon gitu, emak. Mie kuah hiji teh. Wah, jangan naon deui. Enggak saya tabaya bisa cari kanan ku emak. Oh, jibaya. Oh, enggak siji bae. Ya. Tem. Ya kan jajan. Ente jajan mah. Mari mie bae lapar can dahar besok. Utem. Minta maaf ya. Kita mari masalah paham. Atuh makana tanya heula ulah pasang putuskeun bae. Berarti itu jadi putus kan? Aing mutuskeun dia henteu yang. Berarti dealnya terputus. Ya. Tapi dia bener kan bogoh ka aing yang. Bener. Alah. Tem, jajanan aing atuh jaing ka pogo dia. Dia jajan. Geus saya kira nyokot sapuasna. Siap. Loba jajanna. Ya, Tem. Dia nu loba jajanna. Hiji. 2. 3. Tadi ya yang dek ngawarung apa dek naon? Iya ya. Angges kumaha dia bela. Hitung lah hitung. Cek. Teh sakieu. Kebayaran mah kumaha nya? Duh. Kumake bela. Tem nuhun ya. Urang ka mana ieu? Hati heula be, kayak nyusul mer heula. Ditunggu. Aduh. Kumaha nya? Kita nyokot mie doang hiji, anggeus mah jajan loba kieu. Tanya heula sabarahaeun coba. Bu, Ya, tadi si mama sabarahaeun eta jeung mie sagala. jeung mie jadinya sakabehna 50.000-an we. Oh, engke makami ka dieu nya. Kan lumayaran makami. Ya, Wih, jaga dia amat teh.
Kita nama tidur ribuan doang. Waduh. Pegawai aing tangis beres tak kerak mah. Mayan tan aing menang duit. Tinggal ke warung doang ya aing mer hutang sutem. Beli ini tadi mer hutang ini. Aduh. Ada rumit di teka rasa. Apa kena ieu beuteung. Horangan si ayang jajanana loba eta. Anu di mana lain lah. Juga naik kena jajanana. Berarti si Kiwong ke kamari ngebohongnya ka aing. Aos baik lagi mun katimu seta. Ya. Alamun bae ya. Naon Aa? Tumben dia manggil aing ah. Kapan kita di aing di jajanan? Terus amun ente di jajanan ku aing manggilna. Beda deh gitunya. Beda. Terus ya jajanan mana ya? Abis. Kira aku sakira kurang habis eta jajanan sakitu lobana. Sautek ge loba. Kata beuteung diang yang awak maleutik barahakan loba dong beuteung karung bae. Ya kana kabogo ge. Ngaranan beteng karung. Ih, Iya, nyampang aing menang duit. Teh, Ya. bade mayar mie si Utan tadi 5.000-nya. Ih, 5.000 naon mah, jadi 50.000 kabehna. Lu bener. Mohon, jajan-jajanan loba. Si eta titah nama 5.000 berarti kurang 40.000 deh borong. Atuh iya, Tak kurang 10.000 heula. Oh, Teh, mohon. tahun hareup teuing tahun ira ke dibayarin nya teh. Oh, Ih, kana ngokon diprek-prek tah si eta bener hantuy. Naon teh? mohon. Ih, ngalujak tah si Utem. Bolokan-bolokan teuing menang aja aing 10.000 menang kuli. Ngahutang ka warung ngalabatan tina kuliun aing. Atuh aing rek naon gua dong teh eta. Hek, yo. Mang si Utem teh ya. Tanya ho dengan tongan. Atau biar aku tanya anak aing di kantonganku dia. Soalnya meneleh henteng lewat gitu ke mana? Temanggih besok aing mah tunganjang bro di masih mama itu. Hanggas teh masih. Aing naon heula kana si mama bobolok mana dah sebutan. Tumben ya di dia. Si dasar jeung jalun biasa lagi namporong di dia nanti ambil ka jelema. Tah dia tangkorak si eta tah. Si Utan di prek-prek da kuntan. Utan. Iya. Ari dia nyokot sabaraha duit kita dia ke warung. Nyokot mie doang aing mah. Sari mie doang iya dia sampai ke 50.000-an dia. tadi nggak jajanan mama yang menengah utang. Atuh yang di mana aing yang? Balaga dia, gawe cacan non tacan dia. Kok balaguanan dia nggak jajanan bikang. Mau lah nyalakan mamanya. Mama mati nyokot jajanan tak si Utem. Saya gitu nyalahkan dia, tuh aing nyalahkan saya tak. Geus yang dia ulah didinya yang. Bisi kagebuk main doang yang. Bang main di kagebuk doang nama ieu. Oh, dia anak kagebuk dia ya. Yo, siap. Siap, Mak. Pengalayang. Agah meureun dia nya. Emang geus nyaho mah jurus mama mah kanyahoan ku tebak. Gitu. Dia mah kieu ya, kudu ya. Kieu ya. Mah nyeri mah. Baik.